Putra kaum dangu wilujeng tepang deui sareng dongeng Mang Asep dina jejer Sikabayan Sayembara. Ayeuna nincak bagian kadalapan. Mangga kamari teh dugi ka si Kardun masihan surat ka Mama Kiai. Mangga kaparayun. Kardun rada kerung. Nah, gening Mama apaleun. Ku juru mata katempo Mama Kiai siga nu Cipanonan ceurik. Mama kunaon nangis? Sakedeung deui Mama rek karengetan tilu santri anu pangdivikannya anakku Mama. Tapi bunga jawab tilu santri atat bakal jadi panerus Nabi. Saha wae Mama? Anjeun Kardun kabayan jeung Ki Sandal. Abdi? Nah Mama, abdi mah moal ka mana-mana bade teras nyarengan Mama. Dun, maneh apal pasantren Hajul Awidin? Terang. Dun, ulah nyangka Mama teh apal maneh boga hubungan jeung Siti Julaiha. Mama nyaho. Kardun meuni reuwas. Cek pamikirna manehna teh nunda Rusiah eta teh sabuni-buni. Aduh, Mama hapunten abdi. Abdi atos ngalanggar aturan pondok. Kardun lual we rek ceurik. Kitu pan ari guru mah apal wae kana pasoalan murid. Pan mun aya nanaon oge anger we guru nu mereskeunana. Kardun santri Mama anu soleh. Kamari sepuh pondok pasantren Minajul Abidin ka dieu hayang santri anu dewasa rek dikawinkeun ka putrina. Mama teh meunang ilapat yen jodona teh santri nu pangheulana namu ka Mama dina poe ieu. Mama teu nyangka bakal maneh nu datang teh. Maneh wayahna kudu kawin ka anak Mama ajengan sepuh Minajul Abidin. Kebeg teh Kardun reuwas. Bumi alam asa ngadedak poek. Bohong mun ngomong dunia tak selebar daun kelor teh. Aya hanjakal manehna waka manggihan Mama Kiai. Hubungan manehna jeung Siti Julaiha nu geus lumangsung lila pisan kudu pegat di tengah jalan.
kudu kumaha teuing ngomongna ka Siti Julaiha. Utek kardun ngadadak putu. Kumaha Dun, daek. Bismillahirrohmanirrohim. Abdi karasa mama. Alhamdulillah. Duh kumaha Julaiha? Asal aya dina redo mama, guru abdi tuhu, abdi ikhlas. Alhamdulillah. Atuh ari kitu mah. Tuh ari murid anu bakti mah najan kudu ngorbankeun perasaan manehna, ikhlas asal guru ridoeun. Sigana Bakara mah kisah kardun jadi kiai teh. Kumaha carana kardun ngomong ka Julaiha bari teu matak nyerieun hatena. Mangga wilujeng ngabandungan saterasna. Dunia asa poek kitu rarasan kardun ayeuna. Nonoman basajan teh rasa bogohna ka Julaiha lain bobohongan. Kardun ngadadak alum. Hal eta kacirieun ku sakabeh santri. Santri nyangka kardun teh dicarekan. Pungan ulin wae ngasuh kabayan. Kacaturkeun isukna beres ngaji, kardun ditetak ka bumi mama kiai. Aya penting cenah. Barang sup ka jero bumi kasampak jero aya tamu. Ditinggal tina pakaianana siga kiai gedean. Dun, tiuk tah didinya. Mama kiai nita diuk dina kursi, ngariung tiluan. Biasana ari santri mah tara aya nu wani cualutak diuk dina kursi, tapi diuk dina palupuh. Dun, ieu teh mama ajengan mitsbah. Calon mitoha maneh. Kardun ngajenghok tuluy sasalaman. Dun, ayeuna mama rek ngamprokeun maneh jeung putra mama mitsbah. Kardun meuni ratug tutunggulan. Manehnya can siap sabenerna mah kudu panggih jeung awewe sejen. Manehnya can sasadu ka Siti Julaiha. Tapi apa daya tangan tak sampai. Kardun teu bisa kukumaha. Moal bisa ngalawan kana ka anu jadi guru ibarat piit ngendek-ngendek pesir. Teu aya daya, teu aya upaya. Hate ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Tapi demi bakti ka guru, manehna kudu ngisglaskeun sagala cita-cita jeung kahayangna. Jolai santri awewe asup, teu jelas beungeutna da ditutupan make cadar. Kardun tungkul teu wani neuteup. Ukur jurpanon nu nyoloyong tenjo. Terus eta budak awewe teh diuk gigireun mama kiai. Hareupeun kardun. Kayak cadarna nyai. Cadar dibuka saeutik-saeutik. Siga nu ngahaja dilembonkeun ngarah kardun panasaran. Barang golosor tiung dibuka. Kardun dadak dumadak calangap. Kardun reuwas sabab eta awewe teh Inong, santri asal Aceh teh. Kardun sama sakali teu nyangka Inong teh budak ajengan kahot. Pantesan Inong pinter. Meureun pang pinterna di santri awewe mah. Waktu ngaji 2 tahun oge Inong mah geus ngaji alfiah. Batur mah geus ngaji 3 atawa 4 tahun karek bisa ngaji alfiah.
Matalaran Inong panghadena Jurumiah Imirti sorop yakulu hadis Arabian katalar jero sataun. Malah matalaran alpiahna Inong mah bisaeun dibalikeun ti bait tungtungna heula. Tapi pan kardun mah bogoh ka Julaiha teh lain peda geulis atawa pinterna, tapi duka kumaha. Tapi kardun masih ngaharepkeun keajaiban. Moga-moga awewe nu dimaksud ku mamakia teh Siti Julaiha da manehna oge can apal saha indung bapana. Tapi buktina lain, jauh tina kahayang. Pan kitu ari ujian teh teu salilana anu tumiba teh sarua jeung kahayang. Manusia mah ukur boga rencana jeung kahayang. Anapun nu nakdirkeunana mah pangeran. Tina kayakinan eta kardun geus beuleudrek narima Inong najan merlukeun waktu supaya hatena bogoh ka Inong. Nu jadi berat keur kardun teh kumaha ngomong ka Julaiha. Julaiha jeung Inong teh sobat dalit. Inong jeung Julaiha teh geus kawas adi lanceuk wae. Tada teuing keheuleunan Julaiha ka Inong. Tapi kardun geuwat istighfar. Kardun geuwat ngalempengkeun hate teu loba nyangka nanaon ka Julaiha. Kardun yakin Mama Kiai geus ngilo-ngilo sagalana. Atuh komo Mama geus apaleun hubungan manehna jeung Julaiha. Mama Kiai ngomong ka kardun, Nuhun, mana rek diakadan 2 bulan deui. Mohon Mama, abdi ngiringan. Ayeuna geura balik, teang kolot maneh. Cek Mama kitu. Kardun unggeuk. Isukna kardun mulang rek neang indung bapana. Pondok carita indung bapa kardun geus aya di mubi Mama Kiai. Solongkrong aya santri awewe nyuguhan kardun teu malire sabab sibuk murintil tungtung samak. Mangga dileueut, hate kardun ngalenyap. Sabab moal kapanglingan eta teh soaras Julaiha. Kardun rikat tangga tapi nu nyungguhan geus eueuh. Kardun leuleus pikirana kumalayang inget ka jaman nu geus lawas. Inget basa mimiti nyuratan ka Julaiha. Kieu eusi suratna teh. Assalamualaikum. Neng, akang bogoh ka Neng. Mun Neng bogoh ka akang, bales surat ieu. Tapi mun Neng teu bogoh, piceun wae kana tempat ruta. Wassalam kardun. Kertas saceuwir dipurintil-purintil terus ku kardun diasupkeun kana liang leutik dina pembatas santri awewe jeung lalaki. Kardun niatna oge iseng matak, bahasana oge togmol. Keur kitu Kang Sendal nu keur jadi guru ngaji ngagorok ti hareup. Julaiha keur naon? Keur ngaji ulah walaweung. Henteu Kang nuju ngalareskeun pulpen. Kadenge suara awewe maneha limpu. Gigireun kardun. Kabayang ku kardun pasti jalmana geulis. Teu lila aya kertas leutik meunang murintil-murintil kaluar tina liang nu tadi ku kardun diasupkeun kertas. Sakilas eta kertas dicokot, tuluy diasupkeun kana jero kopeah. Beres ngaji kardun indit ka tempat paragi ngapalkeun sisi leuwi. Tempatna adem, sok sanajan ceuk babaturan nana rada
tiis cenah biasana tempat tariis teh sok aya nu ngageugeuhna alias jurig. Karun mah betah pisan kadang sok nepi ka sare. Kardun nyokot kertas nu meunang ngagulung-gulung tadi pameret tina liang. Terus dibaca, Waalaikumsalam. Hatur nuhun akang. Parantos ngintun serat. Kanggo abdi serat ti akang moal dipikeun kana tempat runtah. Tapi bade disimpen dina manah abdi. Abdi nampi cinta akang ka abdi. Abdi oge insya Allah baris mika cinta ka akang. Mudah-mudahan urang duaan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siti Julaiha Al-Batani. Beres maca surat, kardun ngagorowok tanda meunang kabunga. Nepi ka teu karasa ajrag-ajragan siga nu gelo. Dasar kardun pohara mitra. Ngasuh heula pamirsa. Keur ajag-ajagan kitu seor aya suara cai gede. Kardun eureun ajrag-ajraganana kardun reuwas tapi luak liuk eueuhna naon. Keur kitu ujug-ujug cilegedeg hareupeun kardun aya makhluk kawas jalma tapi jangkung badag bari huluna jiga lauk. Urang ngajar manusia sia geus ngaganggu aing. Kardun ngayak-yak. Ieu meureun nu disebutin lauk teh. Cek si kardun. Hudang sia. Kardun cengkat bari jeung sieun. Ras inget kana ajaran Kang Sendal. Mun panggih jeung bangsa jin baca ayat suci Al-Qur'an. Darwe kardun maca surat ayat kursi jin kalah kanurutan. Aing oge bisa ayat kursi mah. Terus kardun maca Al-Ikhlas, Al-Falaq jeung An-Nas. Jin kalah kanyengserikeun. Sok ku sia bacakeun deui jampe-jampe silaing. Kardun mimiti pusing kudu naon anu dibaca. Ting sadar ting teu. Kardun maca Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jin anu dibacakeun ayat Quran kalah nurutan teh dibacakeun Pancasila mah cicing bengong. Beres maca nomor 5 eta jin ngomong, waduh eta mah aing teu bisa manusia, aing kabur wae sieun kabawa gelo. Les eta jin teh ngaleungit taluk meureun
Ti harita Kardun mun cicing di eta tempat asa di imahna wae. Teuing kumaha padahal mah di sisi leuwih. Pernah keur ngapalkeun Alfiah, Kardun ngagerneng. Encepna mah kopi jeung bubui sampe. Nah atuh hareupeun geus aya kopi kapal selam jeung bubui sampe nu dipurulukan ku gula kawung. Kajadian eta teh 5 tahun ka tukang. Jadi hubungan Kardun jeung Julaiha teh geus 5 tahun. Tapi da memang sabatas janji rek satia hungkul. Matakna teu jiga jeung kabogoh. Keur anteng Kardun ngalamun jol deui aya santriah ngasongkeun dahareun. Mangga ditaruang sugan terek Julaiha deui horeng teh lain. Jol Mama Kiai asup ka rohangan. Ibu kalih rama Kardun, abdi burunak Kardun, sejang ngajodokeun Kardun sareng istri pilihan abdi. Mama Kiai muka carita. Alhamdulillah, hatur nuhun pisan Mama. Daku abdi mah teu sae, sering ku bapana dipiwarang nikah. Tapi aya we alesan, tembal iduk Kardun. Akhirna Bapak Kardun sapuk Kardun rek diakadan 2 bulan deui di pasantren. Kardun geus sasadu ka Neng Julaiha. Teu acan. Nya atuh ayeuna mumpung aya di dapur. Terus Mama Kiai ngageroan Julaiha. Julaiha kalebet. Jol Julaiha ka ruangan tamu. Mata Kardun mencrong kana panto. Hatena ratuk tutunggulan. Brai panto muka jol Julaiha asup bari tunggul. Kardun meni olohok kawas kembang kadu. Dina hatena sagala aya. Bunga sedih hanjakal karuna jeung rea-rea deui. Kabeh ngahiji nimbulkeun panas kana otak. Kardun teu lemek, teu nyarek. Kardun teu bisa ngomong naon-naon. Keur kitu panto dapur muka jol Inong. Atuh hate Kardun nambah deui rupa-rupa rasa nu sejen. Kek Inong diuk gigireun Julaiha. Pok Inong nyarita, Kang Kardun, assalamualaikum ya Aki. Rikat Kardun ngajawab, Waalaikumsalam ya Uti. Inong neuteuk ka Kardun. Kang Kardun anu nuju bahagia. Inong eureun heula terus ngareret ka Kardun. Jelas katompo ku Inong. Kardun tegang. Hapunten semua kalepatan abdi. Sebenarnya abdi sanes putrina Mama. Ajengan Misbah anu gaduh pasantren Minajul Abidin. Pan Kang Kardun juga terang. Aku mah orang Aceh. Begitu juga aku mau nikah ke Akang. Karena Kang Kardun mah punya Siti Julaiha. Cek Inong panjang lebar bari ngomongna campur Melayu. Barang ngadenge kitu Kardun garo-garo teu ateul. Terus nutup Inong. Inong unggek. Terus Kardun nempok ka Julaiha. Siti Julaiha imut ngagelenyu. Kaciri pisan geulisna. Kardun ngadeg-deg. Manehna poho di dinya teh aya Mama Kiai
jeung indung bapana. Da kitu ari bogoh mah masing butut oge geulis wae. Atuh komo mun geulis mah. Sajongjongan Kardun ngahulang ngaraga meneng. Hatena pacampur antara bungah jeung reuwas. Sanggeus Kardun ngawasa dirina, Kardun ngaliuk ka mama ajengan bari pok nyarita. Kumaha ieu teh mama? Mama Kyai ngaheheh. Benar, sabenerna mah putra Kyai Mitbah teh Siti Julaiha lain Inong. Teu antap wara deui, Kardun ngagabrug ka mama Kyai bari ceurik. Ceurik ka bungah sakalian nganuhunkeun ka mama Kyai. Atuh indung bapana mah ukur bengong jeung gogodeg. Terus indungna Kardun ngarangkul Siti Julaiha. Sanggeus urusan beres, indung bapana Kardun baralik ka lemburna ninggalkeun Kardun nu keur Sukabungah. 2 poe ti harita Kardun ditanganterkeun Kang Sandal ka lembur Pasir Nyungcung. Memeh indit ka sendal dibere wajangan heula jang bekal engke di lembur Pasir Nyungcung. Mama Kyai ngajelaskeun engke 2 minggu deui bakal nyusul dibarengan ku santri-santri rek ngamukimkeun Kang Sendal bari sakalian diakadan. Saterusna Ki Sendal dibere ngaran ku Mama Kyai Nurdin, Nur Cahaya Din Agama. Jadi ti harita Kang Sendal ganti ngaran jadi Ustad Nurdin. Kasaha Ustad Nurdin rek dikawinkeun? Bagian pamirsa anu mikiran. Geus dibere mah sagala urusan jeung kawin jeung bekal dina tempat anyar. Nurdin jeung Kardun arindit ninggalkeun pasantren muru ka kampung Pasir Nyungcung nu keur ditungguan ku kabayan jeung warga masyarakat Pasir Nyungcung. Kocapkeun kabayan jeung warga sabadana Kardun indit ka pasantren, kabayan ngajak warga ngahadean imah ustaduran nu kalotor jeung ngaganti anu geus barobo. Sakabeh warga kompak babarengan gotong royong ngahadean imah urut ustaduran. Sabab engkena baris dieusian ku ustad kiriman Mama Kyai. Masjid nu tadina tiiseun ayeuna mah rame. Komo deui kabayan sok ngadongeng, atuh lain barudak wae nu betah di masjid teh dalah aki nini oge. Bubuhan dongeng kabayan mah cocok jeung umur sababaraha bae oge. Sabab dongengna oge sok nyokot tina kisah hikmah. Saperti dongeng ieu. Hiji waktu hiji kiai ngumpulkeun sababaraha urang santrina santri pilihan nu geus dewasa. Terus murid-muridna teh diajak jalan-jalan ka leuweung. Sanggeus nepi ka hiji tempat sang guru nyarita, ayeuna maraneh asup ka jero guha, bari nunjuk ka guha nu dimaksud. Ke di jero guha kudu nyokot naon wae anu sakira aya gunana. Bring santri teh arindit terus asup kana lawang guha. Di jero guha meuni poek kabeh santri terus mapai guha bari mopoek. Kira-kira di tengah-tengah aya cahaya mani ranyai. Santri-santri nyangka ieu meureun barang berharga teh. Tapi barang geus deukeut horeng teh supalumar.
akar-akar kai anu geus gararing. Nu tadi narek parebut nyokot teh teu tulus, tapi aya hiji murid sebut wae Arya ngaranna. Arya mah geuwat nyokot eta cahaya nu mangrupa supalumar, terus diasupkeun kana saku bajuna. Akhirna santri-santri nepi ka tungtung guha, tapi eueuh nu manggihan naon-naon. Barang geus nepi kaluar kasampak guruna geus aya di luar. Pok sang guru nyarita, "Mareunang naon euy?" Kabeh santri gogodeg tanda teu meunang nanaon. Arya ngacung, "Yen manehna mah mawa," sang guru nanya. "Meunang naon?" "Supalumar." "Nah anu kitu dibawa naon gunana?" "Sabab supalumar mah hurung, bilih hiji waktu aya gunana, pan saur mama oge candak nu aya mangfaatna. Sedangkeun supalumar teh ciptaan Allah." Mama guru kantos nyaur, "Teu aya ciptaan Allah nu gaplah jeung sia-sia." "Mana mama ningali?" ceuk guruna. Arya ngasupkeun leungeunna kana saku rek nyokot supalumar. Barang ditemongkeun Arya reuwas, sabab lain supalumar tapi emas jeung inten. Atuh kabeh santri reuwas kasup Arya, sabab manehna yakin nu tadi dirau di gua teh akar-akaran. Kabeh santri salian ti Arya geuwat lumpat ka gua terus neangan supalumar. Sanggeus kapanggih geuwat nyokot paloba-loba terus kaluar. Sanggeus aya di luar terus nembongkeun babawanana. Barang breh teh santri mani olohok reuwas sabab dina leungeunna teh lain emas saperti nu aya dina leungeun Arya, tapi angger supalumar alias akar-akaran jeung awi. Kakara maranehna ngarasa hanjakal, tapi hanjakal tinggal hanjakal. Hanjakal tarati heula. Kitu meureun nu pantes disebutkeun jeung santri-santri anu keur hanjakal teh. Saterusna guruna nyarita, "Tah kitu kahirupan di dunya teh. Aranjeun kaasup akang kudu bebekelan meungpeung keur di dunya, meungpeung aya kasempatan. Jang salat meungpeung aya kasempatan, jang sodaqoh kudu dilakonan, sabab mun geus paeh mah nu aya bati hanjakal. Leuheung hanjakal di dunya bisa keneh diganti ku nu sejen, masih keneh bisa tobat. Tapi di akhirat mah moal bisa diganti ku nanaon, nu aya bati hanjelu. Atuh aranjeun salaku murid akang, samemehna geus diwasiatan supaya cokot anu sakirana aya mangfaatna, tapi ukur Arya nu mawa supalumar kulantaran bakti ka guru. Lain ka akang we aranjeun kudu ngabakti, tapi ka saha wae nu ngaran guru. Saha wae guru aranjeun kudu dihormat, kudu diturut, sanajan ngajarkeun ukur sahiji huruf, asal lain nitah kagorengan wajib tumut. Alhamdulillah." Kabayan mungkas dongengna. Kumargi tos wengi mangga nu bade mulang, garajug nu bade nginep mangga urang siap-siap. Saterusna jamaah dongeng bubar tinggal sababaraha urang nu rek ngadongeng. Memeh sare teh kabayan mah salat witir heula. Beres nuluykeun hutang salat witir
kabayan nuluykeun hanca tadarus dituluykeun ku dikir jeung maca sholawat. Sholawatna mah biasa we sholat Anwar. Geus biasa kabayan sok nganggeuskeun sholat witirna nalika hudang sare. Tas sholat isya 4 rakaat, 7 rakaat hudang sare sakalian sholat tahajud. Tapi harita mah dianggeuskeun memeh sare. Pas jam 12 kabayan nu keur ngagereneng maca sholawat ngalenyep. Meureun bakat kutunduh. Antara nyaring jeung sare kabayan ngimpi. Heuleuh mitra kaum dangu parantosnya seep. Mangga dilajengkeun di enjing dina acara kabayan sembara bagian ka-8. Mangga kasadayana permios.